Marud sampe deui dinten ayeuna mah bade ngadamel nu amis-amisnya. Tos nu asin entos, tos comro, entos kiripik, sampe, entos kicimpring, opak, ayeuna mah gantos ngadamelna nu amis-amiseun. Ieu teh ngadamel misro, sanes misro. Ieu mah katimus atanapi misbeh nya. Soalna ieu mah amis sadayana cenah. Singkatana teh misbeh amis kabeh kitu cenah. Basa Sunda mah kitu da seueur bahasana teh. Ieu dibungkusan heula. Terus cenah bungkusna teh ari misbeh mah kedah jarangkung alit jangkis supados sae katingalna teh cenah. Supados ngabentenkeun ti nu sanesna. Ai misro mah bentukna teh nyungcung, ieu mah panjang alit jangkis. Ieu diseupan heula tah tos diseupan kieu tu tos asak. Urang tinggalnya tah si misrona sanes misro misbehna teh. Tuh ieu mah amis kieu amis sadaya. Ieu teh teu beureum sadaya, maksadna teu gula beureum sadaya dicampur sareng gula bodas janten teu beureum-beureum teuing. Tah tos kieu raos pisan ieu.